Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Punten abdi bade ngawaga waktu masa kedap. Mangga, Abdi sangarecangan bade nyungkeun diri bade ngawawancara. mangga. Wawancara naon? Naon wae nu ku Ibu diikhlas sarain tol gulung. Di dieu teh saya mengenal telur gulung, bihun telur, cireng setan, cireng doang, cilor becek, Oh, gitu nya Bu. Ibu lamun di dia jualan sareng saha? sareng suami berdua. Oh, sareng suami. Di icanan di dia atau setiraha? Di tahun 2018. Oh, atau suami lumayan. Terus lumayan. Nah, ibu kan icalan ini di tempat dia dibandingkan di bumi. Kumargi di dieu teh padat penduduk sareng pemasaran penjualan teh udah lumayan lah. Jantan ngandalkeun nu umum. Iwana ibu icalan di tempat seperti di mana? Di Jati Handap, Setiabudi. Kumaha ibu biasa kaemutan icalan ya di tempat nu di dia gitu. Upami di dieu kan kasubatna jalanan hidup prospeknya bagus lah buat kehidupan. Insyaallah. Mohon ibu. Nuhun ya, Bu. Nuhun. Punten tas ngawaga. Sami-sami. Tiga. Jangan lupa dibeli telur gulungnya ya guys. Ini enak